Terus madang sebuah ayun-ayunan. Mang, lagi naon, Mang? Cawadi semana-mana aya loh. Naon? Jadi begini, Mang. Kan saya teh habis makan. Tah, tadi teh ada tas. Ku saya dibuka teh. Duitnya beri loba pinuh. Saya nggak berani ngitung, Mang. Da itu teh bukan hak saya. Kayaknya aya nugas dahar. Itu tertinggalin, Mang. Si Mang takutnya nanti ada yang nanya-nanya, sanu leungit tas. Itu ada uangnya. Info saya, Mang. Catat nomor telepon saya. Saya telepon ku saya geus disimpen da aman di ditu. Di mana tasna? Aya ku saya disimpen, Mang. Sok ku Mang catat nomor saya mun aya jelema nu nanyakeun aya nu kalungitan uang. Dina tas. Telepon saya, aya duitan. Oh, di mana tasna? Disimpan ku saya di ditu. Sok catat lah nomor. Mana nomorna? Tah ieu Mang catat. Terus Ya gitu, Mang. Nanti telepon aja. Saya mau bewarain ke batur bisa yang leungit. tasna simpan di mana tasna? Aya disimpan ku saya aman tas mah. Emangnya Bener itu si itu kupret ya. Aya duitan Beredar sang bunga mengitari matahari. Di mana? Ya habis ulin aing dong. Aya keduitan. Naon? Atuh lebih bijak kesasa. Naon? Dia tadi si aki-aki rabing si Carwadi nyebut Carwadi saha? si Jamrong yang itu. Bajek. Heeh. Mana Tadi itu? nyebutkeun manggihan tas aya duitan. Tuluy kumaha? Disimpan ku manehanana, aing dibere nomor HP manehanana. Lamun misalkan aya nu neangan, bejaan manehanana. Kumaha lamun Mang Nora enak pura-pura ngejadian bogana. Nah, boleh lah. Pernah duit mah. Ya boleh lah. Telepon si aki-aki ku aing. Atuh ulah ubrah-ubrah naon. Pip ya. Heeh. Cuma telepon heula Gas. Di mana? Ya aya nu bogana ieu. Heeh, kalengitan cenah. Buat ayeuna ka dieu nya, di tungguan. Oh, siap. Kadi ayeuna. Tungguan di mana orang? Euy tungguan we, kadi dieu kayak Mana di dieu? Lu mana lagi karek keluar kan kayak balik dia asup di ke jero. Atuh. Tanya ditundana di mana sih koplok nih? Di. Sudah nama duitnya gede. Sigana mah mana iya nu leungit duitnya? Nah, iya ya. Alasan abi, Bah. Akang kehilangan uang anu di tas. Mohon. Benar ini. Serius abi mah. Sumpah. Coba we tanya, lamun misalkan teu percaya mah. Gimana itu bisa leungit? Akang poho udah dahar. Oh, abi teh tos dahar kacai heula. Oh. Ya kalau benar Akang itu yang punyanya, yang boganya Akang, pingin tahu saya sabar jumlah nu aya dina tas eta duitna. 25 juta. Bener. Pik ieu mah Akang nu bener nu bogana berarti. Ya jelas aing nu bogana lah. Ayo ngiring, ayo. Bagi dua. Di mana? Tah di sini. Saya teh disimpan teh di sini. Kemana tuh tasnya? Mana tuh tas saya teh mana? Di sini deket mata lah kemana ya? Siapa nu nyokot ieu mah euy? Bisi poho lah, bisi lain di dieu. Saya tuh poho bener-bener di dieu. Di dieu ieu. Atuh cek aing tadi teh bawa heula urang simpan di goler. Kumaha? Ku saya teh disimpan di dieu biar aman. Yo, di dalam lamunan saya teh nyimpen teh di dieu teh salah. Maksudnya? Maksudnya kumaha dalam Nah, naon? lamunan naon? Nya di dalam lamunan abi teh kan ngalamun panggih duit. Ya, dina tas nu tinggalun pinuh duit teh ku abi teh disimpen tas teh di belah dinya da teu salah dina lamunan abi teh dinya dalam hayalku teh di dieu, Bang. Di dieu disimpenna. Nah, jadi ngalamunnya. Pusing aing mah. Malah dina aki-aki ieu mah. Ayo teh cuma. Usah ka ditutup koplok. Setan. Mantap mah. Hah? Emosi aing.